Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Khususun ila ruh Syekh Rabbana wa ila ruh Syekh Abdul Karim wa ila ruh Syekh Sunhaji wa ila ruh Syekh Hamazilida wa baina wa baikum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli. Selamat malam para pemirsa. Setelah setahun lamanya vakum tidak buat video karena berbagai macam alasan, intinya mah ngawalui. Insyaallah kami akan memulai kembali kajian kitab Jurumiyah, dan kita langsung saja melanjutkan wa aqsamuhu salasatun. Alogat heula. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamuhu jeung ari pirang-pirang babagian kalam salasatun eta ayatilu. Ismun tegasna kahiji kalimah isim, wa fi'lun jeung kadua kalimah fi'il, wa harfun jeung katilu kalimah huruf. Jaa anu datang itu huruf lima'nan karena mawa makna. Pun cekap sakitu heula. Pembahasan ayeuna bade ngabahas tentang pembagian kalam, tentang rujuk tina wa aqsamuhu domirhuna. Saleresna lamun teh mah eta dibalikeun kana kalam, maka ieu teh mangrupakeun taqsimul kuli ila ajza'i, yakni ngabagina kecap kuli kana jujuzna. Sadaajana aya istilah kul sareng juz, istilah kuliah sareng juz'iyah, aya deui istilah kuli sareng juz'i. Na tilu hal ieu salaresna pembahasan khususna dina ilmu mantik, wabil khusus dina kitab Sulamul Munawwaraq. Tetapi nya urang singgung saalit perkawis pembagian wa aqsamuhu pembagian kalam ieu teh tergantung ngabalikeun marji'nahu ka mana. Pami misalkeun ayeuna hu dibalikeunana kana kalam, maka ieu teh mangrupakeun taksimul kuli ila ajza'i. Nah, salarasna naon istilah kul, istilah kuli, kuliah sareng sajabina. Dina ilmu mantik Syekh Abdurrahman Al-Akhdari ngajelaskeun al-kullu hukmuna 'alal majmu'i ka kulli dzaka laisa dzawuqi. Lempengna we lah aya istilahna teh kul majmu', aya deui istilahna teh kul jami. Kul majmu' nu kumaha? Kul majmu' mah menyeluruh tapi aya keneh nu moncor. Contoh contoh seperti Banu Tamimin yahmiluna sokhrotal azimah. Kullu Bani Tamimin yahmiluna sokhrotal azimah. Sakabeh Bani Tamim manggul batu badag. Tantuna ieu henteu sakabeh Bani Tamim. Piraku budak orok nuluti keneh manggul batu badag da moal kadugaeun. Maka kulna teh aya anu moncor. Beda halna sareng
kul jami. Mana wa in li fardin hukima fa innaha kuliyatun qad ulima. Lamun hukumna mencakup karena setiap fardin, setiap hiji-hijianana, maka disebutlah kuliah. Adanapi istilahna kul jami. Seperti dauhan Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sakabeh awak-awakan bakal ngarasakeun maut. Kul nadidinya mangrupakeun kul jami. Sadayana teu aya nu moncor, pasti anu boga awak, pasti nu boga nyawa bakal ngarasakeun nu namina maut. Seperti halna di dieu ketika pembagian kalam urang nyebatna, maka ieu teh ibarat bala-bala. Bala-bala itu komponennya aya tarigu, aya minyak, aya engkol jeung sajabina. Nah, teu beda jiga di dieu ari kalam teh aya lafaz, ai kalam teh aya isim, aya fiil, aya huruf. Nah, jadi ieu mah lebih cenderung karena terdiri tina naon wae ieu kalam gitu. Eta nu nomor kahiji. Nah, pami misalkan ayeuna wa aqsamuhu, huna marjena balik kana lafaz, maka ieu kalabatna taqsimil kuli ila juz'iyatihi. Ari tadi mah ieu kalam teh komponenna naon wae, ari anu kadua ieu mah lamun huna dibalikeun kana lafaz teu beda jiga halna ai hayawan teh naon bae contona. Oh, hayawan teh aya manusa, aya kuda, aya sapi jeung sajabana. Nah, ieu mah panambah wungkul manawi eta ogen barutuh. Teu butuh manya teu sawios lah. Da henteu mengacu pisan kana pembahasan kitab Jurumiyah. Naon atuh nu disebat pembagian kalam teh? Pembagian kalam teh jumlahna aya 3. Anu nomor kahiji isim, nomor kadua fiil, nomor katilu huruf. Naon anu disebut ku isim? Ari isim teh para wargi sadayana kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha walam tuqtaron bizamanin wad'an. Yakni kalimah dalat anu nuduhkeun itu kalimah ala maknan kana makna. Artina hiji kalimah anu ngabogaan harti. Emang aya kalimah nu teu ngabogaan harti nya atuh aya. Seperti halna lamun Zaidun dibalikeun jadi Daizun. Jelas teu ngabogaan arti. Tapi lamun dina bahasa Sunda mah nya aya wae kalimah ketika dibalikeun maknana aya. Seperti halna kelek dibalikeunnya kelek, kelek dibalikeunnya jadi kelek keneh deui wae. Walaupun dibalikeun tetap memiliki arti. Tapi dina bahasa Arab teu kitu. Ketika dibalikeun masuklah ke dalam kategori kalimah nu muhmal. Artina kalimah anu teu ngabogaan harti. Saterusna dalat ala maknan fi nafsiha. Boga harti bari harti teh nuduhkeun ka dirina, teu nuduhkeun ka nu sejena. Jeung deui walam tuqtaron bizamanin wad'an. Teu dibarengan ku zaman dina pamarnahanana. Ieu istilahna teh teu dibarengan. Ngaran-ngaran teu dibarengan berbeda jeung ngahiji gitu. Contoh kieu. Ayeuna abdi di dieu ngamengkaji kitab Jurumiyah, mudakarah, mutolaah kitab Jurumiyah. Teu aya anu ngabarengan. Tah, ketika aya torojol datang, misalkeun anu maturan, oh berarti aya anu ngabarengan. Eta aya deui anu memang secara datiahna.
beh langkung ka hartos langsung we kana contoh. Aya dina bahasa Arab kecap amsi. Kalimah amsi, amsi hartosna teh kamari. Terus lapad al-ana artina teh ayeuna. Terus godan artina teh isuk-isukan. Nah, tilu kalimah eta teh masuk dalam kategori isim. Naon pangna masuk dalam kategori isim? Sabab lapad amsi nuduhkeun kana secara datiah nalapat itu karena zaman nuduhkeunana. Jadi secara datiah lain dibarengan gitu. Maka lapad amsi masuk dalam kategori isim. Gitu. Terus ayeuna wad'an. Wad'an dina pamernahanana. Nah, wad'an dina pamernahanana kumaha? Kalimah teh nuduhkeun kana zaman tapi mutlak gitu. Maksudna mutlak kumaha? Eta teh masuk zaman anu geus liwat kah zaman madi? Zaman eukeur kah zaman hal? Atau zaman istiqbal nu geus kaliwat? Nah, bias mutlak nuduhkeun kana zaman cuman mutlak. Seperti halna dina bahasa Arab aya kecap sobuh. Naon sobuh? Sobuh teh artina nginum dina mimiti berang. Nginum berang-berang mimiti berang sekitar jam 8 jam 8 lah. Terus aya di istilah gubuko. Nah, naon? Wa huwa asyurbu akhirahu. Nginum dina akhir berang jam 5 jam 6 lah. Nah, lapad sobuh sareng lapad gobuk ieu teh kalebetna kalimah isim. Walaupun artina zaman. Kok bisa disebut kalimah isim? Sabab nuduhkeun kana zaman teh mutlak. Artina henteu rinci seperti halna fiil nu bari dijelaskeun. Gitu kan ya. Maka ayana kaid wad'an teh supaya ngaluarkeun kalimah nu nuduhkeun kana zaman cuman nuduhkeunna teh secara mutlak. Eta. Saterasna anu nomor kadua kalimah teh aya nu namina kalimah fiil. Kumaha kalimah fiil? Benten salit. Kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha wa quturinat bizamanin wad'an. Kalimah dalat anu nuduhkeun itu kalimah ala maknan kana harti fi nafsiha dina awakna sorangan bari dibarengan ku zaman dina pamernahanana. Zaman tentuna aya zaman madi artina zaman nu geus kaliwat. Aya deui zaman istiqbal, zaman nu bakal karandapan. Aya deui zaman hal, zaman anu keur karandapan ayeuna. Ngaran-ngaran manusia moal leupas tina ruang jeung waktu. Urang teh moal leupas tina tempat mangrupakeun perkara anu mustahil secara akal lamun aya hiji jirim teu nempat di hiji tempat itu. Nah, jeung deui moal mungkin aya sesuatu nu leupas tina tilu zaman nu tadi. Boh zaman madi, zaman istiqbal jeung zaman hal. Maka urang oge kudu bisa memahami zaman hal teh nu kos kumaha, oh nu eukeur karandapan. Zaman istiqbal teh nu kumaha, oh zaman anu bakal karandapan. Zaman madi teh nu kumaha, zaman anu geus kaliwat. Tilu hal ieu perlu pisan ku urang dipahami sebab sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan urang. Kadang aya jelema teh terpaku pisan kana masa laluna. Namun cara budak ngorak bobogohan teh mah cenah hese move on, inget wae kana mantan. Eta terlalu cenderung kana zaman madi.
atawana terlalu sieun kumaha yang hareupan masa depan. Mun cara santri teh mah bingung pangusahaan ke kumaha, ijazah teu boga, usaha teu bisa, engke kahareupna boga bakal boga santri apah moal, kawin apah moal, kemun geus kawin rek marabana make naon. Waduh, sagala dipikiran. Terlalu istiqbal. Atuh sakuruna kumaha, urang harus lebih memprioritaskan zaman hal, zaman anu keur karandapan ayeuna. Margi saur pun guru almarhum almarhumah dina salah sawios nazomanana, anu tadi rikat indit, nu ti heula cepat mangkat, nu can datang masih suwung, nu hadir mah nu ayeuna. Nu tadi rikat indit, ya masa lalu biarlah berlalu. Nu ti heula cepat mangkat, nu geus mah geus we. Nu can datang masih suwung, boroning isukan sadetik kaharep urang teu apa. Terus nu mana atuh? Nu hadir mah nu ayeuna. Maka pahami ku urang, la ilaha illallah, la maujuda illallah. Di dieu kieu ayeuna abdi tapak damel Allah. Di dieu keur kieu ayeuna, lain tadi lain engke, abdi tapak damel Allah. Perlu tangtuna urang sebagai manusia sadar ke arah dinya. Cara urang mawa motor teh henteu wae ningalian spion, nempo ka tukang we hayu. Lamun nempo ka tukang tong boroning ayeuna tepi ka tujuan karak 10 meter yakin geus nabrak. Atawana nempona teh ka hareup teuing. Nyaho jalan teh poek lampu jauh we terus. Teu katempo aya lombang, teu katempo aya logak, jadi we nabrak-nabrak maya. Teu kumaha atuh? Ya masa lalu tingali sawaktu-waktu, spion tingali sawaktu-waktu. Mun rek nyiap tingali spion, parkir tempo spion. Kahareup tingali perlu bisi aya tikungan teu kaciri, lampu tembakna hirupkeun kitu. Ngan anu urang kudu leuwih fokus zaman hal, zaman anu keur karandapan ayeuna. 2 cenah. Anu nomor katilu, pembagian tina kalam atana pilapaznya sakumaha anu nembe dijelaskeun, yakni huruf. Naon ari huruf? Ari huruf mah kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha. Punten, kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha. Kalimah anu nuduhkeun kana harti dina salianti awakna sorangan. Jadi huruf mah nuduhkeun kana harti teh lain dina awakna sorangan. Artina nuduhkeun makna teh lain jang dirina kitu ai huruf mah. Cuman huruf teh ja'ali maknan. Manehna boga harti, manehna boga makna, maknana teh jang batur, eta ngaranna huruf. Contoh supaya leuwih kahartos lah. Lafad fil masjidi, fi huruf betna huruf jar, boga makna zorfiyah. Eta fi bisa boga makna zorfiyah seandaina fi babarengan jeung nu sejen. Contohna tadi jeung lafad al masjidi, di jero masjid, fi boga harti. Ketika fi we hungkul nyorangan, maka fi teh teu boga harti. Kitu. Maka huruf teh ja'ali maknan, datang bari atanapi karena mawa makna. Beun nya. Jadi intina kalam teh aya 3 pembagianana. 1 isim, 2 fiil, 3 huruf. Pertanyaanna apakah aya bagian anu kaopat gitu? Aya teh nu kaopat. Salarasna aya anu kaopat. Tapi sateu acan ngabahas anu kaopat, kira-kirana
ieu bisa bet jadi tilu teh kunaon gitu. Kok bisa tilu gitu? Henteu sugan opat nu dibahas teh ngan tilu we gitu. Wabil khusus dina kitab Jurumiyah. Nah, ieu teh ditetapkeun ku para ulama melalui tilu jalur. Jalur nu kahiji saur Ibnu Ya'ish hiji ku pelantara Sima. Jadi kakuping ti Amirul Mukminin yakni ti Sayyidina Ali waktu harita anjeunna sasauran ka Syekh Abu Aswad Ad-Du'ali atanapi nyebat ada uli. Anjeunna sasauran ka Syekh Abu Aswad in halahum nahwan wa qasimil kalama salasata asya isman wa fi'lan wa harfan ja'ali ma'nan. Contohan ku anjeun jang jalma-jalma salah satu contoh. Jadi beres nerangkeun sesuatu contohan, beres nerangkeun deui contohan deui. Terus waksimil kalam, anjeun Abu Aswad bagi cobi kalam teh jadi tilu, mana isim, fiil jeung huruf. Eta anu simai. Anu nomor kedua melalui jalur qiyasi. Maksudna kumaha? Inna hadihi salasata ibaratun wal ibaratu ala hasabil mu'abbari anhu wal mu'abbaru anhu la yakhlu min ayyakuna dzatan aw hadasan aw wasitatan baina dzati wal hadas. Melalui jalur qiyasi bahwasana nu tilu tadi isim fiil huruf ieu teh mangrupakeun ungkapan. Ngaran-ngaran ungkapan moal leupas ti saha anu ngungkapkeunana. Maka ngaran-ngaran ungkapan moal leupas hiji tina zat. Nomor kedua tina hadas. Ari hadas teh pagawean atau sesuatu anu anyar datang. Hadas. Anu nomor katiluna pelantara. Hadas lain, zat ogen lain. Maka wal ibaratu ala bener fal asma'u ibaratun anidzat isim teh mangrupakeun ungkapan tina zat wal af'alu ibaratun anil ahdas fiil teh mangrupakeun ungkapan tina pagawean wal hurufu ibaratun anil wasaid huruf mangrupakeun ungkapan tina pelantara gitu. Tan nomor kedua, nomor katilu wal ijma' kumaha ma ajma'a alaihi ahlul ilmi sakabeh ahli ilmu sepakat. Mana ahli ilmu teh minal mutakallimin ahli kalam. Ahli kalam teh para ahli tauhid anu mulai berfilsafat disebutna ahli kalam mutakallimin. Terasna wal arudiyin ahli arud syairan. Terasna wan nahwiyin ulama nahwu. Wan lugawiyin ahli bahasa wa ghairihim sadayana ajma'u ala annal kalama kullahu salasatu asya ismun wa fi'lun wa harfun ja'ali ma'nan sadayana sepakat yen kalam teh aya tilu isim fi'il sareng haraf. Ai kitu aya nu nyebatkeun yen aya bagian nu kaopat aya. Nah nu kaopat teh naon disebatna teh khalifatun yakni yang tertinggal. Sah nu nyaurkeunana yakni Abu Ja'far bin Shabir. Abu Ja'far bin Shabir nyaurkeun bahwasana aya bagian kaopat yakni namina teh kalimah khalifah. Tapi ieu jelas kana namina terbantahkan. Kasaurana Syekh Abu Ja'far bin Shabir. Naon sababna? Sababna ieu ngaruag kana ijma anu geus disepakati ku para ulama nu nembe. Kitu rupina. Dina nahwu mah teu tiasa ngabantah ijma nu tos aya. Nu geus disepakati dina nahwu teu tiasa kecuali dina fikih. Dina fikih mah insyaallah tiasa asal kapasitas orang-orang anu berkecimpung dina eta ijma betul-betul kredibel. Kitu rupina pembahasan dina waktos ayeuna mugia manfaat hapunten kakiranganana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.